sasaran macam bapak macam seni kagungan seni sunat tutunan sunasan wawatah bapak ndang Jakarta Sunda seni Sunda mangga orang sami-sami orang lingkungan hidup pendidikan kesehatan kemakmuran lingkungan hidup budaya agama ketinggalan olahraga ketertiban keindahan ciri di Jawa Barat pendidikan keindahan kemakmuran lingkungan hidup pendidikan keindahan kemakmuran lingkungan hidup budaya agama ketinggalan olahraga ketertiban keindahan ciri di Jawa Barat. Waspada generakator mang waspada ya mang waspada generakator ya putri gelis kalpa dalam kampuhan Sutra Jenar Sutra Kembang Kekembangan Sutra Kembang Dewi Utari waspada sok ingis bekas nyalakan hiji pawongan wanun nyanak kamu naon tujuanna walamane mawa kabul ka kaula kieu salah semaga panabi ratusan tahun upami detang tuang rama
bagan Panudewa agan Kresna Dipayana Eyang Palasara Sakri Sakutrem Manumang Yasa Tarik Tenan ngan teu kanu rasa dugi ka Sayyidina Anwar nya abdi teh upami ka istri teh panglayarna leueur kunang itu poe kunang damar hujan kunang payung ai terus dugi maka hasilna dunungan mabobo di kamar abdi mah dipipir sareng kiri tah ningal aga anu Abimanyu sanaos tos larabik sawiyo cul agan Siti Sonari bade milih agan hari maneh tabi teh tabi punten naon margina abdi era-era teuing da aya paribasa lalaki awewe lalaki komo diudang tina budaya mah iman takwa iman hartina bulikir takwa baju jadi manusia teh upami dibulikiran sami moal aya raja moal aya miskin kitu we ditinggali teh ka hanapna we jalu upami istri nikah kumargi manusia mulia nya di iman takwaan nya tak nah di emut anu Abimanyu nikah hoyong kaagan nah abdi make teu wani kurang ajar pit ngenek-ngenek pasir jog-jog nerei buah lu amaleng peng pakai kumuning lain babat lain taning lain kakaulah kuduna ngenteng atos nah ada turunan Adam Hawa ma asal nage usik malik asal ti Gusti Nu Maha Suci adat asal ti Bapa wujud asal ti Inu kanyawa asal ti Guru pengalaman ku kamuliaan manehanana sadunya gitu hak lalaki mika hayang kagan tegadah nyanak piit apalah pikir lain pacikrak ngalawan merak bonteng dek ngalawan kadu abdi cinta turunan Adam tadi hatangtukeun geulis jeung kasep awewe jeung lalaki boga daging leuwih istri kagungan daging kurang tan leuwih teh dikado kurangkeun jadi pas jodoh alatna bawa kaulah tedek dijual kadeungeun nah make ngajualan awewe pana aya budaya urang mah awewe teh budi manis cinta basah duit tampanan panto bukakeun panto kamar polongokeun ngan panto iman tutupan cing fagu uninga istri panto iman punten tah panto iman istri mata senajan panto kamar dikunci kukolot dipingit panto iman dibukakeun cendol di kalapa loba nu ngajenol can aya bapaan atuh sanajan maneh mika cinta ka kaula hanya kal teu bogoh ka maneh deui wala teu amoang keke supaya kaulah bogoh kumaha carana supaya kaulah kapelet ku maneh nya teh da agan badegong dipelet mah unggal poe eta teh
asihan aing sireun cangkunang dikukut bade dikandung alupuyuk kawasupi buru karak-kadak kawasupi rag-rag bale gede asa reet cai asa tuak balik kejo asa catang bobo rincik lain hujan leutik kaluar cimata anjeun ai turun ngajuljuy ai angkat ngabaraban teka welas teka asih-asih ka abak aing aing ngetan sia milu ka wetan aing ngidul sia milu ka kidul aing ngulon sia milu ka kulon aing ngaler sia milu ka kaler mun sia teu milu ka aing milu ka sia kurang ajar si Dewala terus terang lah abdi mah naon alasan bogoh ka kaula pilih tanding susah lawan moal jiga sinen ngaco di depan nondari 1000 moal aya 3 salaksa moal aya 2 sakati moal aya hijinya eueuh wae kitu mah saneunahna ngalagu ai banon dari tit nyaritakeun saturang awewe agan teh pangawakan jagung lenjang rambutna galing muntang laraina ngadaun seueuh tanah lancah mentrangan halisna ngajeler pae pangamung kubung-kubungan lameina limus sakeureu tosna kula kumantung angkat lirnok sapotong tak-takna awak sampayan tetena ngabuah si malakam angke lagi kelir papanting imitna dempok biola betisna jaci saja lain gelis kutulisan lain endah kupulasan gelisna bawa ngajadi endahna bawa ti Allah bulu soncat centik matak nalik upami ngicip matak beukeun nurup cupu gue menangkeun abdi mati tuh dewala kaset koneng ngalemperin alus tangtung hadela udah mun kepat loba nu tiblah ceksa kahoyong kalau disebut kasep mana mah ai koneng nya koneng koneng naku panyakit make ngaku kasep ngalempareng koneng ceksa aku kepat maneh make tiblat cing kepat maneh anu pangaus teh kumaha Jomi anu ngamenakna ya kumaha anu ngamenakna ya kepat meni rerenekan gitu bakat goyang halus bakat goyang Dewala tengukur kakujur kawalasan ajan dipaksa muadaik kerasa nuhun teu kerasa tetep kudu barang lecuku menang guneman di alas pandawasa saprok tadi pun anu ngepung ayo si Dewala dia tolong kalau ada minta tulung nu ngepung anu sakitu lobana sawiyo da moal deetang jumlahna nu deetang kawanina datang teh anu bogorowokan siap bangsa cantan turun ti imah komo panayagan mah kumaha aya bangsa timur teh kijere imah siap mana kieu deh ayeuna agan lebat heula kana cupu nah make kudu asup kana cupu upami dicanak perang milik katode kulit istri mah cacat sakedik ge ku caroge sok ditanya-tanyakeun coba lamun borok pipi aduh geus agan lebat kana cupu wah make kudu asup manya tak kaulah kudu tumut ka manehna memang maneh teh naon wah make kudu asup kumaha kan nah memang maneh teh naon sakeun boga babaturan keur budak kumaha kitu ai nyanyina teh kitu we darasepkeun bahasa memang mangenya sakarasa nu kumaha cobi
bulu penuh teu bisa disarwakeun sareng bulu memang kan gitu ya mawi agama kersa teu kersa kedahal bener upami teu lebet dibasakan sela partula kancana selawan batu partula pangkosok kancana masakit sing kikir satila sing kulindan tak coba kemasanmu pakai cikimu udah walantong gitu keris dasupkeun deui ampun lajeng Dewi Utari lepet karena cupuan disayangikeun ku dewa iya Putri Galis garba dalem kampuhan Sutrajenna Putri Galis garba dalem kampuhan Sutrajenna kekemen sutra tembang dasar kudu kanyahoa Wanojat kawin santara tanah sengkang. aduh gila pelok maling Bijaksana. dasar kudu kanyakoan korek anjeun geus limitlan keun wae da awewe ge rasa teh ku lalaki da jeung awewe deui tara areraeun Kumaha kitu kumaha? inti presiden Ai kitu. rasa teh ku rombongan ku panayangan ai keur marani jeung batuna da sarua sok sile omongkeun Kumaha? cing nu maneh sagede kumaha asa sia maneh mah kala bulu we goblok ai salah goreng ini sareng mungkin kapung bakul bae bakap dek dibikeun Wisi Utari kunyuk blekok mangga manusia sia juga blekok keun bae blekok ge asal kamanusiaan tibatan manusia ka blekokan kade bahasa teh mending keneh boga babaturan belkok asal kamanusiaan tibatan urang boga manusia ka belkokan duit saha wae dipacok ku belkok oh dirinya makin Kumaha gitu? kamu disebut monyet mending monyet kamanusiaan tibatan manusia ka monyet Kumaha gitu? bening Ai dipikir-pikir mata ke. lamun disebut mau mending keneh mau kamanusiaan tibatan manusia ka mau eta sieu
goblok mata ditunggang ha. Nah, jika nu ridho kitu eta. Ayo. Oke ya. Ning tong ngalamun nu dikikil ieu abang benar Sok temongkeun kagagahan karuta bangsa boga apa katanya tebak tilu langah gitu ai perang tong gacang jing tong papegeus ke tepugu kudu pugu jurusna ulah itu ding pasang dua wayang tilu lamun nakis nu ieu Kumaha? ieu alasanna supaya ditakis geus tuh tah eta sok nu eta ku ieu tuh tah mun duanana tah ieu mun tigigir ieu eta mun nyeret ieu disedak ieu Siku jadi asupi. sok ayo nyaho si Dewala gancang Ai kitu. tepak tilu heula dina perang mah geus eueuh basa-basi Mah kitu. si Dewala gancang urang cepet Awi gancang deui. si Dewala cepat urang kilat Dapat lawanna kilat deui. si Dewala tuh dajak Entong. manehna ngomong dia Mana lu? lala juana Saksian pesarane ayi.
nyiksa kalieur jang 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 napas ieu mah jiga tukang tanyi kumaha kitu nyaho wirahma jan apa beda dulu tukang seni mah beda kaburu dalam menteri lompat pada diajak itu ting tong ting tong tong ting tong ting apa pak ting bukan ting bap gitu kampung bakun kuat di mana geus beres papa jemput kabeh buat dia bulan pulang tahu juga yang hari berlawan di medan perang di kemo yang kamusuhan utang-utang di sikuating mending bebela lemat saya hancur lebur papan kalaban tulis mau meninggalkan belang gading manusia tinggalkan gading gajah manusia tinggalkan jalulu tinggalkan jasa tong rusuh bari teu puguh mun teu nyaonakeun kudu bodoh ulah kata toloyo kudu alewo no ulah mapatahan hayam ulah mapatahan ngojai kameri ulah ngawarah naik kamonyet ulah pamer awak ka gajah ulah ngajak balap lompat ka kuda gitu. Ulah mere simak kamau gitu bener halus ulah menta ka fakir miskin moal deui balik ulah mah nu miskin menta ka nu beungar ulah nu beunghar ngarapan nu miskin tong dibere kasebutan kampung bagus
di bawah ribut lebih pintar. Oh, tenang. Leuwih rikat atuh. Mereka berdaya, mereka tipu Berdaya. berdaya muslim. Mata carana kula. Caranya Nya. Hoyong kuning. waktu tepung jeung marekna coba ebre sagarupan kuring bareng jeung hese bisa coba salayo aya logo Mana kudu kreasi itu lebih nyaho wirahmat dibatan urang. ada itu mah sepiluna beuh atuh ieu mah sage silen baji doang ningali bulu dadan pantasna eta Jawa cacing maju yang disebut eta Jawa awakna jangkung sembada mata mahkodas kulitna buluan dina dadana yang disebut Jawa Dadana buluan Kalang mamis cawan bulu dadana buluan bareng persis 30 irung persis 30 irung lawan naon ieu pedang aur ya ngarti tiap pedang kaula dibuka encan digunakeun buyung pasti mau beli pelong atuh tidak naon ieu bahanna cobi pancing wajah sedang pangnanyakeun ka awewe naon resep kanu pekarangna gede resep kanu pekarangna leutik oh cing resep kanu gede pekarangna resep kanu leutik sok ibu resep kanu ageng kanu alit cobi cing Sok jawab kudu rampus. jawab kudu geus pengalaman sok tanyakeun khususna ka awewe resep ka lalaki anu pekarangna gede atawa resep kanu leutik oh resep kanu kumaha cik sok
Kami udah lagi resep kan. Palingan hamu. Gitu jawabna. Kumaha jawabna? Dasar awewe teh nyaho. Blegung teu umum jeung batur. Tinggalin zaman lain. Kanu pakarangna gede resep ngan rata-rata nu pakarangna gede sok leutik duit. Lobo. Dasar Naon? soal perkara maka kita nanya Kereng ke Bandungan berarti. kapung bakul buaya. Gerak tungkul ka bumi tengah kalangit sama sana kadang keluarga jam ieu menit ieu mati. Aduh, ieu kampak menik gede tong make dicabak. Nyebut gede mah aduh menik gede geus. Ieu mah nyebut gede nyadek nyampa. Cing aya kael euy. Ieu kampak bisi pajarkeun mintul. Turun yuk. Seukeut. Ayeuna urang teu-teukeun kana leungeun. Paur. Ulah-ulah kan wae leungeun urang kapak-kapak urang. Lain Mang Paurkeun. Lain sulap, lain sihir. Ulah gagabah. Nah, Komo nyebut ajaran sesat lain. nah gitu. Lain kadugalan. Ieu hasil tina latihan. Lain mamawa isim, tapi eling ka jisim. Lain ilmu hideung saah. Nabrak. Seukeut ya. Urang teu-teukeun kana ulah kan wae bohong-bohong urang kapak-kapak urang. Ya bangga. Lain Mang Paurkeun batur waduh. Tenanan. Nari. Urang kana bohong. Nyanu. Da teu dikenakeun. Ngaranna ge sulap atuh euy. Ambek dewa ya. Ye, sanyana urang mah deuk mau pek. Nah, ayo gitu. Paling awewe sok Pek. urang mau hubungan jeung nu ngepung datang ka dieu teh deuk ngajual kampak. Ye sanajan jajagoanan. Lamun salah kalakuan leungeun dua di talian diring jadi sakitan. Sanajan pade pilingan lamun teu insaf sorangan. Sanajan contoh Al-Qur'an beda jeung kalakuan. Lain kudu sayuna naha kalah diributan. Urang mah lain hayang dibere ceramah. Loba mau patahanna. Urang butuh duit dek dijual dek dibeli moal. Eta wae lu kok. Moal tak kitu nyaho nu butuhan di patahan.
sukana dutang suku kapuyutan tang tang kolentang sirono pae utang sukana dutang tang tang kolentang sirono pae utang sukana dutang masak lubang kapuyutan. Sakali ewang sok didinya sakali dinya putih kenalan si Jabang Bayi Luput mati seredan anda dulu pangulangkan pangga bisa masuk papang sungsang papang anganira papang sungsang kuseda pula tentang komentar sirono pae nutan dikusuk kana dutan masak lubang kapuyutan. mata pula danuk itu mah lain keur temongkeun cek kuring maya kawane milu we kejuaraan dunia please what is your name? My name is Mr. Dawal. Trading fighting berarti oke beda ya mulai beda aku mau halus kulit dengan digawena juga enak kurang Jalan dasar. Kamu lawan si gomplok nalajang kamu tapi ikan pohon ceri si gomplok benang si gomplok namun tapi nalajang diikan di pamukimu si gomplok pino nakarak tapi ikan si gomplok ewang tapi nasel tiga si gomplok nakarak juai ikan ewang kudu tapi ikan si gomplok tembak sebelum kapung tingkah tanajang dan tingkah diledot si gomplok namun riwai si Kekuatan si gomplok. Adio kadarieu aya naon cing dareukeut 10.000 tilu baskop kabokan detik kiri kadarieu pengaya jepit gayung seng kadarieu panitik sayogi gayung emer
10.000 kenging tilu. Lain perang teh kitu nya. Aya apa? Oh, cekong itu kan. Dagang kan. Wei cari. Aduh. Mah bisa dagang deh ya. Nawarkeun deui sia. Tong-tolangan Nangka aya tong-tolangan. Si bapak kawin deui. moe salasan Harapok kemis jeung ai duman. gereja-gereja Eta bebeja mah dicarekan. anu mah Si bapak adu-adukan. ulah Tilo opat teh halangan. Dengan teh suka deh. Oka ge di kaum batur. Suka lu anu. suwe pola jamu negodan suwe pola ketemu maning aku melu Deka mana? cenah seni tradisi kudu lestari ulah ukur basa-basi pikirkan ekonomi jeung globalisasi seni tradisi menteri bupati tukang jual meuli bapak tani milu ngamumule seni tradisi bisa dipakai adaptasi jeung luar negeri ke nambahan ekonomi Bebas. bebas saja Barel kau ningaku Gatot-Kaca. ningali Ka kawasan tebal. Pilih tanding susah lawan Gatot-Kaca mudun saking kekana berarti. Panin dake baju hijau. Teloba paningkeun teloba kasusah lempang gagah dangan kana berataba maju beratama gaduh jadi masa jalan-jalan kita membantu
Satria anu pinuji estu teu aya garisi sanajan diancam mati teu tarina mustir musuh anu curang Bapak ya setisna kapangeran secara menang musibah gara-gara eling para topan kebangga sere
Bapak Iya Sutisna deui tangkal di bareng ketang pun migalepe api timona kasalamatan ampun nang asep sok kali birjeng kemandamir tangkal hende jeung kanyere dipikir mati kapikir batak bae Bapak Sutisna urang cicah nyari hate ampun urang tercampuran ulah mabak kamun urang anggur mah silih-lilingan mang pidu sangka jadi dasar bangketan kumaha dipawangan gerangan jadi pantangan ulah mah keamongan sababkeun bibi pangeran para mitra pamirsa Sukri anu meunang haturan pamritna ti Bapak Ika diaturkeun ka Panang Jakarta mewah Bapak Hadza Ibu Hadza depi kabeh hatur ragunan punut kemantenan teh sanes Kendo Kreasi pangasih katampi ngaturkeun Ibu nuhun rupi ngati payung urang kasangakeun lagu nikmat durian sumangga ujang rautkeun Hanjaka nikmat durian banyak tersangka bisa pegang horeng miuni balepa
Paya sutisna Cicaheum Bandung ngan ukur matang di Paya sutisna Bandung ku harian masih kuliah dibikeun kenyangan kenieutan Paya sutisna Cicaheum Bandung anu pageur haturan wilujeng tepeng Petian jadi saksi mengkus gerwaktu jadi mimit Rupinu salah cenah kumaha Kesangka gani kesangka orang kia balogana Hatur nuhun tapi atur laju kendo kreasi
iya Sutisna Cicahem Bandung. Najan aya gargantina papahna Rizki muacara jeung anjeunna siang wangi cenah mah kagungan deui tekan kos nolih ka api suka moal iri kakasan gatot kacawian mana karya sangat matu kekeden si mamuli iri kata sang gatot kacawiya mana karya sangat si mamuli mira mapak yuda hingalaka ya hingalaka Gatot kaca bener ningali udawala anu jadi telik mangindra jalan kurat maka papa malik dawal abi agak ditita kusaha jadi telik mangindra jalan kurat maka papa malik karep abdi alasan cinta apa yang utari nuju di lamar Kuyai Abimanyu diwakilan Wa Prabu Dharma Kusuma Rama Paman Dipati Kangjeng Rama Alia kaulah keamanan no
apa aya wartos salawajeng nyolok mata pun cilik pun maneh apa aya para pangaku maneh jadi telik pangitra jala sadaya-daya dan cinta mah poek ada geura pulangkeun nyen peta anu teu munasabah harus setahun lantis ku hujan sapoe maksana mane jasa kaluluhur panawa malah nepi ka kaula karasa ku kaula ti orok nepi ka jadi lulah tamtama tapi naon sabab maneh ngotoran jasa maneh sorangan kapoekan dunya dengan daun kelor naga naon sabab teneangan anu sejen bogona mung hiji aga seueur anu geulis mah mung cinta bisa dilepaskeun bongan kerjaman Adam jeung Hawa mimitinagan ayat cinta hari cinta datang mati mana-mana cinta asli datang mati masuk si bongan harita aya mana anu cinta anu kemanusiaan cinta suci cinta anu sabenerna cinta anu suci dilepas tina berat dan cinta menghiji pun gerak pulangkeun eyang utari ka kolak moal tiasa Gatot Kaca moal numpahkeun rasa saha wae anu ngibat pasti ku kaula ditewak sami abdi ge saha wae anu newak ku abdi dilawan sae tega pati tega larang Tega. cakal sabuk silih pinata teh silet takal teh bak dua peti perang upuk perang teh selesai dan
pulangkeun yang utari mah tiasa mun teu dipasarkeun teh mah kena saken kena pulangkeun mah tiasa Raja Wikala Dewa lagi tampal pilang tampak rana ngawatak kaca limunan yai bilih lebat kajakar bumi kakangan tanya yunkeun senjata tuh ayo ka dia telik bangin derajat ngiwat yang utari saha manasana numawi sanes anulian lain saja pirodam saha dia tara omongan urang wasmar sanes si sebot sanes si dewala lolos bisnis si dewala jadi mau ngamali itu benar mali utari asalana cinta